Hasil kamari JP 10 juta, simpanan aya 5 juta, kata simpod ngadepokeun teh anu hasil kamari jeung simpanan 5 juta jadi 15 juta, depokeun kabeh jadi 100 juta. Yang modal kawin aya, yang meuli sawah aya, yang meuli mobil aya, yang micetan aya. Bener nenek hasil kamari teh 10 juta coy, 10 juta jeung 5 juta anjing bukan kabeh bakal 100 juta ya, jadi modal 50.000 ge jadi 10 juta, komode ieu 15 juta ya depokeun kabeh 100 juta depokeun kabeh simput depokeun kabeh emput JP yuk Ya, sedang JP-JP-an yuk Dik, weh kumaha? kurang JP deui JP. Masih lu kamari rek JP kamari yang jadi seberapa ratus juta gitu. 100 juta atuh. Kadang sih tarik duit itu Geus iya ya dina mana saku. ningali. Aya. Aya. Gimana nya? Oh. Anjing, Iya atuh. duit itu. Iya atuh. Anjir. Ini kenal inget teh. Ya atuh. Anjir. Dia sih JP kamari ya, 15 juta. Anjir. Jatuh Dia asli itu duit teh. ya asli atuh aku bohong atuh. Sok letakeun duitna rada asin geura. Tuh, nya tuh. Mutarasi. Ada sanggup kumbang di kamari. Palingan si Babang. Itu duit tinggal. Duit. Si eta duitna bener-bener. Ya karek menang narik di Beriwing ya teh. Iya atuh, tinggal lihat tuh ka hareras gitu atuh. Sira kudu dah. Anjing, si eta yang Malam. geprak. Atuh. Onjek gede-gede untuk kabul udut acana aduh pusing agung kabinat teuing eta mah. Palingan atuh teu konek-konek dibalik atuh dah. Dibalik. Saking kuyeuna. Ada duit sekarang tadi duit waktu pan biasa lagi empur masuk puluhan juta lin semuanya ini gompor sarka gitu kacina-cina teuing. Oh cida-cida teuing. Asik lah. Yes. Masuk. Ya, masuk. Apa? Ya bermain. Pola heula atuh pola heula. Kumaha geuning? Pola udun mana udun pola. Nah, yalah. Bener lah, bebas. Memang nama biasa ya, budak ngaramanya. Dibelikan udah udah bungkusan. Oh no. Biji 2 pilih 4 hasil kamari JP 10 juta, simpanan aya 5 juta, kata simpod ngadepokeun teh anu hasil kamari jeung simpanan 5 juta jadi 15 juta, depokeun kabeh jadi 100 juta. Yang modal kawin aya, yang meuli sawah aya, yang meuli mobil aya, yang micetan aya. Bener nenek hasil kamari teh 10 juta coy, 10 juta jeung 5 juta anjing bukan kabeh bakal 100 juta ya, jadi modal 50.000 ge jadi 10 juta, komode ieu 15 juta ya depokeun kabeh 100 juta depokeun kabeh simput depokeun kabeh
Put, Put, JP yuk, Ya. orang JP-JP-an yuk. Dik, Weh, kumaha? orang JP deui ah. JP. Masih lu kamari rek Misal JP kamar gede. Yang jadi seberapa ratus juta gitu. 500 juta tuh. Kadang sih tarik duit itu Enggak, iya ya di mana Nasako. ningali. Iya. Percaya. Gimana ya? Oh, Anjing, iya atuh. Aduh. duit itu. Iya atuh. Anjir. Ini kan nantinya teh. Ya atuh. Anjir. Dia Ya. sih JP kamari ya, Oh, 15 juta. Anjir. Jatuh Dia asli itu duitnya. ya asli atuh aku bohong atuh. Sok gerak letakkeun duitna rada asin gerak. Tuh, ya tuh. Rahasianya. Mutalasi. Ada sanggup kumpah di kamari. Palingan si Babang dia suka mah. Ya sok siapa ngana tuh? Ente kami rek bebejala ka pamajikan. Oh. Burunya. 5 menit kemudian. Ya. Ding, Woi, dia duit. ya. JP-keun nya. Oh, siap. Itu duit tinggal. Duit. Si Eta duitnya bener-bener. Ya karek menang narik di Berioing ya teh. Ya atuh tinggal lihat tuh Kak haras gitu atuh. Di pas we. Mantap atuh. Di sini we. Atuh kumaha. Gua udah teh. Puguhan teh. Dia teh bebeja ka pamajikan sebenarnya nanti yang udah. Segablak di pamajikan teh. Gue itu rek usahain cenah si Oding nyampe. Tuh kumaha geus ya. Untung mali ya. Oke, orang Tah. ngontek lah kabalat. Sirak lu dah. Anjing, si Eta yang Malam. geprak. Yo atuh. Onjek gede-gede untuk kabul udut acana. Aduh, pusing agung kabina teuing eta mah. Ah, Iya, saking ku kanalna duit teh. Rese di sapuan ge. oh atuh Pak. Mana Mana HP? aku dulu lah. Kami HP. Mana? Oh atuh kode tuh. 15 juta teh. 15 juta. Kalau orang nanti babat udah. Jadi bisa bilang ya. 15 juta. Palingan atuh teu konek-konek dibalik atuh dah. Dibalik. Saking ku ieu na euy. Beda dia tas harampa duit anjing 15 juta. Atuh pan biasa lagi empot masuk puluhan juta lin. Mau nih gompor sarka gitu. Kacina-cina teuing. Cita-cita teh. Oh, cida-cida teuing. Aduh, Nah, sip lah. Yes, masuk. siap. Apa? Siap bermain. Pola heula atuh, pola heula. Kumaha geuning? Pola udun mana udun pola Nah, itu. Gila. bener lah bebas. Nah, ayo teh Iya. ayo ngejedut. Ya nu kamari kene san ya. Nah waka diuyup atuh tetep tanya lah. Aduh, aing mah Lain di kamar deui ya itu sebenarnya nama tiningu kamari itu teh. Tinu hajat. Oh iya hante bulukan cek deui atunya. Coba deui. Jadi jam kayak pelemnya. Ah. Payem. Kan biasanya gini cius di pelem. Tawan di payem deui nepikeun ka bulukan Di ruangnya. di ruang. Pola gacor keluarkeun heula. Oh no. Geus asup patang geus asup. Enggak, saya tadi aja. Dia ku ngaran nikmat-nikmatna ya tasnya pengen duit gede itu ya. Udah dongnya. Nikmatna itu. Mana tuh Tamatnya, dia ulah nepikeun ka rungkad deui ieu soalna modal ieu 15 juta lamun ieu rungkad kawin moal tulus. Meuli mobil moal tulus.
terusnya meuli sawah hektaran boro-boro mau tulis jadi kudu maksudnya kudu JP nya. kudu atuh kumpul mah tak sok kumpul we ketankeuna. Sok. Tadi orang teh sebenarnya siap-siap orang teh, malah tadi pas disamperin pakai jaket. Si orang kita pasti bakanya berarti gedeng gede deh. Nanti orang ini siap pakai jaket. Nah, karena kurang ngabohong yang langsung suka dia kan dia. Kan tepat Itu mana lah yang minum malah. Sok atuh. Sana asup ya. Bisa nasup lima. Lima gacor. Pelamnya deh. Payamnya. Payem. Yes. Yes. Ya. Dia Gimana? Di lima gacornya ya. Siap bermain. Oh. Ada sih. Tapi radi oyageun lah pena, ada yakin. Bebetkeun ieu teh? Bebetkeun. Tadi 15 juta itu paruhannya. Nah, jadi iya Karena kita modal teh gede. ntar gede ya murahan 1 juta. Kalaman enak. Iki tetep nara rapi Anjing beli gope. Dan pilih nggak? Nanti. Anjing sebang. Kira aku mau dapat di gedinaan demo tuh, di ratusan juta. Kayaknya tuh mau tulis dengan pemijin ngomongnya gagal. Anjir. Baik bisa. Bisa. Mikir deh sok. Ya. Entar majikan. Majikan mau nambahan. Ya, sawah mah kabeli. Gedung mah kabeli. Mobil ge mah kabeli. Mutak sok kayak nama seriusan serius fokus Aduh, jangan anjing 1,5 juta ngelayang banget bela pengorbanan hulu diadukeun sok lah esen Cor tinggal lieur lupa adu ya. Ini kuridinya pusing diajar. Sudah 5 juta. Masa gitu kira aduh mikir ada jedul deh. Aduh, sudah 5 juta kumahanya. Ada dirinya dingai sarwa nafsu. Wah, kalau mana di 200.000. Pertaruhan aing mah bisa neangan pamajikan anyar ya mun elek. Aing ge sarua mah kabeli sawah, mah kabeli gedung, mobil mah kabeli micat ge meureun kumaha teuing. Kurang cek nyorangan meureun aya nepi ka kolot. Sigana mah tapi entong lah. Entongnya. Pola gacor. Bes. Anjing. Kalau ieu mah. Anjing. Aduh, rada soak ya. Nah, tadi ku kumaha heula eta leungeun teh. Henteu sama kan kamar di JP jadi henteu ku kumbas udah mah kan JP deui gitu itu. JP deui. Aduh, Aing geus kieu teh. Aduh, anjing.
Eta tinggal 7 juta deh. Ini lebih di setengah nih beak nawi. Kalem. Oh. Cor. Ieu mah lah tuleungeunna. Ulah bau tarasi kene. Dari si kene urang. Anjir. Kumaha ieu? Ieu tinggal 2 juta deui. Anjing. Dia tuh 7 juta. Duh, mana? Telang. All in kan, boy. Nah, tuh kalian. Anjing. Wah, ini dengan tahun anyar teh. Ya, boy, saya tadi. Boro-boro nama. Kalem. Tegur itu pemajikan. Kalem. Kurang naik beat kan. Ngok lah. Anjing, saya deh geprek kuluna geprek. Anjing ini mah bucat di luar, Anjing. Tuh, sudah bisa. Ya, geus bisa da saldo nage geus beak. Atuh, kumaha tuh? Aduh, weh. Cek bisa kumaha? Bagus. Nelayan anjing 15 juta sakea. Kawin ketulus. Anjing nyorangan aja nepi kan ke kolotnya. Sawah boro-boro kabeuli, anjing mobil boro-boro. Kali ge leumpang tah. Sawah tetap beli ayeuna. Anjing Mobil teh jadi. Micetan geus teu bisa ini micetan. kuota beak anjing. Ya, dijalinkeun. Kumaha atuh put Maksudnya mah jadi 100 juta. Bagus boro-boro 100 juta. Unggah deui aya euy. Kumaha atuhnya Jadi terus dia kelanjutan aku mah ya, gitu 15 juta ngalayang. Teuing atuh kumaha ge Kira kudu balik deh macul mah jeung ngoret. Itu nu di imah boga naon kene. Katel bolong. Hotel. Bukan Katel jual, pakai depo. Sebenarnya ini jadi 60 juta deh. Sapeda nu rusak. Sepeda ulah ke dijual eta kenang-kenangan. Katel we heula lah. Nih, itu kan jualnya katelnya. Jeung bobototan uang saakua jalan we kitu kabeh. Boga bobototan di mah. Aya. Aya. Beda. Aing jauhan ka ayeuna nambah di pamajikan atuh aing bicara nama euy. Numput air jualan teh jangan nambahan dari modal. Numput aya teh. Aing jualan mah euy tong maka ieu. Ampun boga pamajikan. Bingung ngolona tapi jeung celengan aya. Nu budak numput. Numput atuh ieu mah celengan aya biasa. Kade sakumaha urang baong oge. Tong nepikeun anu Make celengan budak. make sanan budak mah tong diganggu. Aya celengan budak mah. Orang tebok nih numputnya. No, ading isukan katel jual heula. Jual heula. 3 bungker jeung numput ayeuna eta jeung celengan ayam. Sugan tah aya sabaraha temenan kumpul. Sugan atuh aya lah jeunina goreng-gorengan 500.000 wae mah. Balik di kareceh Eta koga. Kan mas saya tahu kan 50 jadi 20 juta. Tas juga atuh 500 juta mah 500.000 mah jadi lah dina ieu lagi 5 juta ke. benar put Bener. Tapi bohong. Itunya yang semuanya. Aduh baiklah ya jadi 500 juta mah keisukan adanya kudu JP nya Siap. Tapi ya teh ada sebelah lagi di dia. 15 juta ngalayang aja. Bambal deh.
sorangan dewe namanya sarete sorangan dewe. Sorangan deui we ayeuna mah da kumaha atuh. Aing. Geus bae lah, Cek balik ka nama. balik ah. Di kana. Salaman heula. Kade di jalan ya. Suntangan. Nonton Oh, suntangan atuh. mau suntangan. Coding kudu aja. Balik pulangnya. Kade di jalan. Kade ngegebreutkeun maneh ka wahangan. Mau kasolokan paling. Karena bae da sana. Yuk. Jadol si puding anjing teh si oding. Barora ah kakawin deui. Nu aya aing di adat ku pamajikan dia teh aing teh ngajanjikeun sampai di oding teh. Ngajanjikeun ke meuli martabak kurang teh euy. Ayeuna barora martabak anjing kudu teu boga. Ngan ieu hungkul aduh dikenyot aing anas ngesegut we aing teh cita-cita teh jeung si oding teh meuli sawah mah hektaran meuli mobil mah meuli gedung mah kudu waduk sebenarnya mah tuh deh aing ge sampangan nepikeun ka ayeuna JP nepi ka puluhan juta gitu teh aing kurang nipu teh jadi kieu we. Aduh aing bae wayahna we sukan bae kudu ngaluarkeun celengan ayam nu urang yang modal digabung jeung si oding ceritana rek ngajual katel bolong we jual rongsok aing aing kita sapara rusing kembali ke laptop we ya mah receh deui depot teh ngeus juta-juta aing mah kieu teh hitut gitu ngeunah anjing kumaha euy tapi yo bae lah ieu kan euy urang usahakeun urang itu celengan urang tebok heula sugan jadi ayeuna goreng-gorengan 5 juta atau 10 juta teh yang penting mah ulah ayeuna bergelut di jeung recehan atuh da aing teh era euy kira aku dewa slot dewa judi euy nyapangan duit recehan makanya aing kita si oding teh gede omong euy untungnya si oding anjing bilang ibu bodoh terus si eta dek coba-coba nipu nanya kenalan ayeuna di imah puguh aing geus tegablek nganaon TV ge anjing kamari puguh si jual aing teh pura-pura we kena TV anjing stres aing kieu teh tapi kan bae lah nunggu lah sebagian dari perjuangan mana lagi butuh perjuangan ya wayahna we teh neangan modal deui terus depo terus polana kurang gacor ya teh kumaha teh euy aing ngalayang 15 juta leuleuh aing kieu teh